ini kending-kending gitu. Wayang bagi jeung penting naon li talibil ilmi pikeun anu nyuprih kana ilmu naon aya tarija yen ngaraksa itu si talib anil akhlaki tina akhlak adami mati anu dicacad. Baina karmangkasanya nyana ari itu akhlak damimah eta kilabun anjing maknawiyati bangsa maknawiyah. Waqad qala jeung teman-teman parantos ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi wasallam la tadkhulu mual abu saha al malaikatu pirang-pirang malaikat baitan kana imah pihi nu tetep dina eta baitan kila kalbun aya anjing aw suratun atawa patung dak. Itu nuju menceritakan ya lamun ieu teh jadi ulah maneh kudu ngaraksa ke dibahas. Wa innama ya ta'alamu jeung pastina diajar ngaji saha al insanun manusa biwasitotil malaki kalawan pelantaraan malaikat. Dik ya dak maksudna teh dak ya dengekeun ya. Cek musoni penting pikeun jalma anu nyuprih ilmu nyata ngaji bab akhlak jeung kudu ngajauhan di dieu bab ngaraksa teh berarti kudu ngajauhan dina bab naon akhlak damimah. Ari nu kasebutna akhlak damimah teh dak akhlak anu tercela eta teh seperti anjing dina bangsa Manawi kade. Jadi sarua jeung anjing jalma nu teu gablek akhlak atau akhlakna teu jauh ti Rasul eta sarua jeung anjing eta teh di dieu ceuk ieu kade eta kaya aya hadis bahasana kieu moal abus malaikat kahiji imah lamun di jero eta aya anjing aya jeung patung ari gambar kumaha sabana nama dina hiji riwayat dieu mah gambar mah teu naon dak masih kene di ieu nanti masih kene di dispensasi meureun kitu nya seperti foto marane foto keluarga gambar gogok mah ulah sarua we mikir ngajina mikir ngajina mikir seri naon maneh tadi kade dak lamun di hiji imah teh bahasana di dieu teh bahasa anjing teh berarti teh moal asup mun di imah eta teh mun di antarana teh aya nu seperti anjing kan sok gorowokan sifat anjing kumaha kumaneh ieu dak ngagonggong teu wawuh teu naon cek paribasana jeung guk dah gitu dah tah lamun di hiji imah aya gorowokan kitu aya gogorowokan kitu eta sebenarnya imah teh jauh ti malaikat teh dah kade tah matak naon bahasa makna di dieu mana anjing di dieu teh kalakuanan sigaan anjing gitu moal teh sia asup teh eta malaikat mun di hiji imah aya patung gitu tah moal asup teh malaikat lamun gambar mah dak masih kena di display dak da aya sok aya foto keluarga ningan foto para habaib para Tuan Syekh ningan Wali Songo ningannya para waliullah ningan aya foto-foto apa nih teman teu naon dak anu paling diulahkeun teh naon cek paribasana nyata Pak lain mun foto setan mah sarua ulah ya hidup mali aya maneh kades ya maneh nyimpen foto anu cek paribasana anu mata piomongkeun gitu gambar setan gambar naon si eta mata jadi sayang setan sayang jin nu karitu teh dak sia sabab naon talamun hiji jelema ceuk paribasana boga sifat sigah gogok sigah anjing eta malaikat moal ngadeuketan kan kamari-kamari geus dibahas kumaha dina tata cara adab-adaban dibahas kumaha cara kasaluhureun bahasana kan nu paling dipentingkeun dina bab dina bab anu mimiti nyaeta dina derajatna ilmu jeung fikih didinya nu paling diutamakeun cenah nu paling diutamakeun nyaeta bab naon bab akhlak ilmu tingkah adab-adab
adab-adaban ka sasama manusia. Lamun maneh cek paribasana teh disesuaikeun ka saluhureun kumaha kasandapeun kumaha tah maneh teh geus teu boga adab-adaban mah di antarana teh eta DP handap asor malapah gedang ka dituna teh ngobrol teu gogorowokan dak iwati di leuweung ngeureun di leuweung deui mah di soreang di kota sia teh atuh cik atuh nih gogorowokan Kota salit. matak geunjleung sia teh gogorowokan mah matak lamun hiji jelema sifatna si ieu teh maksudna teh lain aya anjing di imah kade bahasana tapi sifatna nu sigaan anjing gogorowokan heulah ke jelema nu kurang adab kumaha ka indung bapa poporongos ka guru komo deui sia sedangkeun nu derajatna jadi guru mah eta mah gaganti ti jadi bapak komo deui mun bapana cek bahasana ajengan sia ngawurup maneh berarti mah derajatna eta bapak teh nya bapak nya guru Saha pisok tanah. tah gitu ayeuna kan naon guru ngobrol ngilu ngobrol eta teh geus siga anjing eta teh kade anjing mah teh daek ieu pagogo-gogo gue geuningan anjing gogog teh ditu gogog di dia gogog bener teu tah kieu tingali sifatna anjing kumaha eta nu maksud di dia teh tah lamun hiji jelema boga sifat nu kitu tah eta malaikat ge moal daek tah sedangkeun lamun maneh cek paribasana di dieu maneh belajar teh maneh diajar teh pelantarana malaikat matak dikudukeun wudu di kamari dibahas nah lamun teh dina bab tadi mil kitab jeung dina nalika mawa kitab kudu wudu heula dina ieu teh tadi man tempat dia salat heula dak salat tahiyatul masjid dak tahiyatul masjid kumaha maksudna ada tahiyatul masjid teh eta mah bebas dak di mana-mana oge di dinya niatan maneh itikaf sarua nih tahiyatul masjid sarua jadi maneh dina cicingna oge maneh teh bakal dan disebutna tahiyatul masjid kade atau rek di kamar di mana salat tahiyatul baca di madrasah tahiyatul pan dina bab salat teh kudu wudu heula dina memeh mau kita wudu heula matak al ilmu nurun ari wudu eta nurun sarua cahaya jeung cahaya berarti bakal ngabelan terang dak caang kabayang lamun ayeuna al ilmu nurun ari sia teh boga wudu sok rek kumaha teh caca dina caangna oge ukur nyangan numpoek teu sasama caang gitu matak dina naon lamun nalika maneh keur mun ieu ka kamar maneh ka kamar kitu nya salat heula tahiyatul masjid maneh cicingna ge sia tah maneh geus meunang ganjaran maneh Sare gimana? tina naon non bedana jeung sare di masjid atuh sarua mata kumaha tah di mana-mana oge cek paribasana niatan heula naon salat tahiyatul masjid didinya langsung niatan itikaf gitu mata kaina teh maneh ngaji tah maneh sabaraha jam sia ieu ngaji tah maneh itikaf heula salat tahiyatul masjid itikaf sia meunang ganjaran sia didoakeun ku malaikat terus dah setiap ngaji ilmu teh matak arasuk teh pan ari cukang lantarana eta teh lain langsung ieu tapi ku sababna teh ku malaikat jadi bahasana kitu dah tuh di dia biwasitotil malaki cenah kalawan pelantara malaikat